Damang adik-adik. Alhamdulillah sehat. Tepang. Wah, saya 20 tahun nya. Panggil teh. Terakhir teh di mananya? Di Braganya. Pas dugemnya. Pengajian. Pengajian apa deui urang? Saya mah kan dugem wae. Geus sarah urang mah. Rek ngopi mah? Ngopi atuh jauh-jauh tadi rek kopi acan. Mah kopi mah. Tah gitu atuh. Tah iya pemajikan tarik di. Oh iya. Nya sehatnya. Sehat atuh ya. Lintuhnya. Aduh, Aduh, parah lagi. teu kudu make kasur ya. Pokona mah di layar. Di layar. Coba dikeuman ku rinso. Mangatuh dileut. Karena ini make jeung kontraksi sagala. Nah, make kontraksin. Kapan cenah ame teh ditiupan, paneta teh penurun panas. Yuli. Naon, Ceu? Haji. Naon, Ceu Haji? Rek ka mana ai maneh? Rek ka ditu rek hareup. Lain teh boga salaki benes kawin sa. Gandeng ah. Naon, Ceu Haji tuh nyatanya habis kawin acana. Lain tetangga Haji mah itu budak Mangkarya leutik keneh ge geus kawin. Geus boga salaki. Geuwat saboga salaki bisa kabeakeun. Nya bae we da eta mah urusan batur atuh naon disangkut pautkeun jeung abi Ceu Haji. Lain bisa kaburu jadi parawan kolot kawin wae mah. Ah di teu abi oge aya leutik keneh geus marang lo. Ceu Haji geus kolot teu maot-maot. Tara balik si Uli eta. Naon nyebut teu balik ka urang. Ceu Haji datang deui bosen tinggal di dinya teh. Lain aya ceu keur naon di dieu. Biasa we cuma keur cicing di dieu caji mah da ayu geus wae mah mikiran keur balanya isu. Nah make di pikiran sagala. Da pan kudu aya sagala rupa ge kudu aya dina hate dinya teh balanya teh. Nah aya ujang balanja teh. Nah mikiran duit segala duitnya loba tuh. Mau ge ditampa ya duit mah tuh. Kapan jadi mikiran balanya heula duit mah belakangan we ngaju ke daloba nu mere mah. Ngatu abi rek ngomong Naon? rek nitip jeroan. Isukan nek ka pasar. Seureung. Jeroan naon? Jeroan. Nih tak apal jeroan. Jeroan teh aya dua rupa. Naon? Jeroan cangcut, jeroan ayam. Jeroan hayam atuh abi mah nya jeroan. Oh, suka tak beli jeroan cangcut. Isukan abi rek nitipnya. Oh, mana duitna? Atuh dicajeula we kan beunghar caji teh. Sia mah Yuli kebiasaan tetap titip teh bari jeung teh mere duitna. Ya aing jangar atuh. Nya bae atuh kan beunghar caji teh. Sia mah teu balik, sia mah. Caji nu teu balik mah. Sia Yuli balik. Ka mana Yuli? Ka mana we meni kepo teh ya naon kitu? Lain saja mah nanya, ka mana? Eta rek ka material. Teuing tanya teh. Lain, naon seuy? Lain saja mana boga duit teh ka material. Nya boga atuh, matak deuk ka material ge. Boga duit di mana? Anu kitu jelema miskin boga duit. Teuing kunaon sih? Lain nek nempokeun meuli naon? Apa ting urusan orangnya? Teuing, Mah ada caji. Bebas beungar mah. geus ka ditu balik. Amung. Ayo ah. Pas boga duit teh balalanya. Asa atuh bere duitna bere. Loba duit mah. Asa atuh mana menta. Ah, mari tepokeun da caji mah. Anu nutur wae. Ayo ah, moal balik ieu mah. Yur. Sia, nu balik mah. Anjir ek balanya pas boga duit we. Assalamualaikum. Salam. Haji. Asa seranganan wae. Cenah rek ngajodokeun caji, tapi cenah mana geuning teh aya? Apaan sih dik-dik? Nya geuning mana teh aya si adik-adikna? Ye. Tadi teh rek ka dieu ngambil teh rek ka bidan heula. Sirahna teh pan borok. Tah, kudu dibersihan. Ah, mung adi jodokeun ai borok mah. Teh naon matak minta duit bere jang ka dokter. Cageurkeun ieu na. Oh, sirahna. Heeh. Oh, bae atuh nyape atuh keur ka dokter gitu nya. Heeh. Toh gitu. Ku abi bikin heula. Heeh. Borok, ieu coba borok. Nak kelekna borok hungkul. Bae luhur mah borok mah asal hanap borokna. Dah. Heeh. Karunya teuing lah bae lah borok-borok daripada eueuh mah lumayan teh mah ganjel-ganjeleun.